kumaha ieu duit geus teu boga. Bapanan teu kirim-kirim. Geus 2 bulan. Teu boga beas, budak cararirik. Ageh atuh kiriman si bapak. Teteh, kenaon? Sorangan bae. Nuju calik sorangan aa. Atuh ulah sorangan teteh. Singgelisna leungit. Hai, satem deh. Duh ama gombal bae. Lamun teu gombal mah hampat. Teteh, nah ini ada lo, Gusti. Teh, antosannya teh. Aji nyokot sesuatu nya. Dah, geus mun gini-gini. Nah, ini ada lo. An balik ke Jakarta tuh menang duit. Awalnya buat moal ieu kaos ieu baju nih. Kumaha ieu nya? Kumaha ieu? Ning bapana datang, balik tuh bebeja. Aduh mama, balik teh aya masalah. Masalah naon sih bapak? Jadi tiyo masalah nanti yo. Bapak teh balik tuh mau duit. Kumaha sih bapana balik tuh menang duit. Beas geus teu boga budak hayang jajan. Nyahola mah pusing. Geus balik bantu, balik deui ka ditu. Oh, gue sangat mangkat deui atuh. Teh, itu teh buat teteh. Ah, hehe, hai, satu deh. Makasih. Bapana, ari dewek kernaha. Keur ngobrol. Ari sia kernaha. Cenderek meuli kopi. Malah ngajedog di dieu. Pokoknya teh meuli kopi direunkeun ku si itu. Nyana nu ngajak ngobrol, nyalahkeun ka aing. Geus gandeng, nyane kedeng, atik teh nyaho bae. Catum deh. Catum deh. Iya ya naon rame teuing. Mama, ulah sing karunya kasih laki. Iya ya naon sih? Salaki aing. Ngobrol bae jeung pamajikan si Mang. Nu bener bi. Muguhan dibere nyaho teh. Aing mah minta ganti rugi. Geus salaki aing nanda disegel. Ganti rugi nah aing kudu ganti rugi. Saya mah tidak mau tahu. Tadi kan bayar 1 juta. Jam ke ribut naonnya? Ayo naonnya? Wah, telepon bae Intel. Bising aja jurik lewat. Halo, Gus. Telepon banyak. Halo, Pak. Yuk, aya nu ribut kumayo. Oke, ka dieu. Nyampur. Siap. Saya tele, kalau kasih. Ini mah aja mana? Ribut masalah naon sih? Tuh, ini apa urang apal. Disamperkeun. Ayo, samperkeun. Ayo sekarang ayeuna. Ayo naon ieu teh? Pase ya tulungan atuh Pak. Pas jeung sahar di mana? Aduh ya kumanya aduh Masalah naon? masalah Saya teh cemburu lah gitu. cemburu kunaon? Eta sih Mana selingkuh? Nuta, Anu bener. jujur. Tak. Tanya pemajikan kurang ayeuna. Iya, Pak. Salaki urang teh bobogohan jeung si eta. Oh, kieu masalah selingkuh. Terus kumaha kelanjutanna? Kami mantep pan teu selingkuh, jurig lampirna bae nu ngap-ngap. Dasar hilet mulu teh. Geus bogo ka nyahoan. Pokona mah Pak, aing mah minta ganti rugi. Titik. Atuh ganti rugi kumaha? Pak tulungan atuh Pak. Kurang kudu ganti rugi. Kira-kira aing bingung. Sabar nama. Mana minta ganti rugi ka ditu kan itu ka dieu. Nya apa urang mah bingung. Geus kieu bae Mang. Silih hampurana bae. Mungkin salah paham. Geus bereskeun masalah ayeuna ge. Saya tidak mau tahu. Bayar ayeuna. Aing bingung masalah di kemarin ya. Gas balik bicara. Nyalakan. Dah. Isikan menyala dah. Ih, marane mere informasi kumaha sih? Anu kitu kumaha sih? Itu masalah keluarga. Geus mere informasi kebenar atuh. Geus kuin fokus sama informasi terbaik. Cuman Pak. Ulang sana Pak. Fokus nya mere informasi masalah. Ini udah kan didaudai kumaha? Rumah tangga batur tong ibukeun geus. Ini urang nu diborgo. Daripada aing teu meunang masalah korban kieu geus puguh mah bapak mah ya. Baik.